Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Naku naon segala rupa ngan arah gagal jeung gagal soal cinta jeung usaha kandas pamaksadan aja bapak juga naku naon bet ngabalieun ngalang kangen nonggongan di deketan ngajauhan nah kunaon bawa halangan diri nu ngabelit dosa-dosa kajongjonan kangunahan ngumbar larangan bawa halangan diri ngabelit dosa-dosa nu ngajajar mani panjang sepanjang jalan kereta. Aduh Gusti, itu lagu Pak Haji Darso upami telepat mah karangan Pak Haji Dose. Tapi aya anu aneh balik-balik deui, aneh aya anu di dieu segala rupa ge benten-benten. Malane kumaha? Tong isinan, tong borangan, pekleukeunnan, mangsing beunang, lamun cinta ditarima pakelan pakuya. Itu mangga nyar sapara kanca dina lagu goyang sesa. Aya kitu dina lagu. Tuluy deui aya lagu dina aduh. Batan nganggur mening cara batur dagang sayur kaungal lemur untung rugi bisa diatur nu penting aya keur dapur daripada nangkep tuur miningan manuk kukur taya guna da moal kabur hileum saumur mening oge jadi dokter kajen ngodok nu kotor-kotor najan dikodok di jero kolor aya orai keur molor Irwan kumaha cenah lamun adang peno aya deui laguna ambuing geuning kalaka cicing dikitu dikieu kalah namahan pusing kunaon hirup teh teu weleh bae jebleh henteu cara batur baleungharna teh tere cikene kamari ngobrol-ngobrol sangsara ayeuna teu sangka motor di pangbeuteuna naha ari kuring ngosor loba nu heubeul mangsana pikeun hatapi kasebeleun walah ngupahan diri cenah irit energi irit bensina moal ngarasa rugi ngan edas ku model motor ngadadak mengi lampun mangi tanyakan ngawik-wik sorak kunti dasar motor heubeul potongan sikinang ka teu bisa bergaya dipake anak muda lamun dipake apel nu geulis silitoel nempok motor nu kuring ramisak nuju mewel sanajan motor bokbul motor jaga tapi cocok untuk narik nini sabab narik parawan mah kalah kajebengan itu motor simpur rupa-rupa pamirsa sadayana dina lagu-lagu anu dibawakeun hobi emot dina lagu beda deui ku dilagukeun anu ngunung kana pelawak-pelawak cap pertosna bae model kumang utun aya tahu sagede pasir dibungkus ku dayung hiris geura ujang. Nah, piit nu pasir pacikak ngarawan bat anjing jogogan kalung cecenet mane kiara jeung sagala gunung ujang. Orang hirup teh campur tokongan kemedang-medang teh bisa ngadolos sakayang menghirup cukur geladi singgur ku kadarna jan cerita kita cinta jana rada geus kana rek cerewet papasen paring ti Gusti sabaraha obatna bung 500 kenging opat kapsul itu lagu beda-beda aya lagu-lagu mah lagu Mang Yaya lagunya lagu ieu barela lagu Berlin serarea oge lagu mah beda-beda tapi model lagu Bile Eden almarhum gadis manis urang kota nu ngaranna Susana
Kuring fungsi dipapaksa tika ngalaan calana. Kuring cinta ka manehna. Mengpeng semenit deui ibu, abdi bade ngalalakon. Ingat eta mah urang keur ngojek jalan kanu sanget. Ulantaran ojekna anu baheula teh bek bul. Jadi narik teh marukana narik teh paerna hiji deui. Eta non teh geus paeh dicelak teh ku nini ulantaran urang ngajalana dak digdub loor malah anu numpangna Jawa. Jang nyung ojek cenah. Atos di mana Pak? Aduh Pak. Jang cenah. Usaha abdi teh poh-pohan dahar korang. Ahar korang ini burit datang burit. Datang pamajikan ngabaudan. Anak roai. Jaat ape. Ayah yang paling jijik si kenok ngoblak. Jujur cenah si kenok ngoblak. Dina kitu nama mudah-mudahan we parantos beak waktosna. Nah tuh tepang jarang mengadang dina waktosna anu sami ge mun dina acara borangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upami para pamirsa penggemar borangan tangtos leungiteun kunaon cenah cepopon tos lami teu midang dina borangan. Aya simpuling da nya kedah surti. Da cepopon mah menjelang Idul Adha pasti ngaleungit. Sieun gitu. Tepak taring panitia kurban teh gitu. Ihung tadi nyabit-nyabit perkawis buku harian di hari mah da mencret di orang kalebet kebiasaan tah jalatkeun kajantan-kajantan buku harian tapi kebiasaan orang bule tah mung aya siga cepopon istri gitu tumpah kapal laut di Jakarta bade ka ujung pandang kirang langkung 3 dinten eta teh. Dan naik kana kapal laut nyatat buku harian teh 10 Mei kuring naik kana kapal laut kapal mimiti balayar satungtung deuleu laut jeung laut kesel enjingna teh 11 Mei teu uyahan nahoda kapal ujug-ujug datang ka kamar pajak teu uni bari ngancam lamun teu dilayanan ieu kapal bakal ditabrakeun kana karang 200 awak kapal bakal maot 8.000 penumpang bakal maot eta 11 Mei 12 Mei alhamdulillah abdi parantos nyalametkeun 200 awak kapal sareng 8.000 penumpang. kebiasaan dari naon hari nu biasa balayar mah pan lieur ka kada teh mangadang dan pan aya nu nonton gitunya nonton bolangan edeg we kita gitu dikomplain teh ku aki-aki teh jang cenah kunaon lah jomeng bol mugi gituan bisa aduh ki cenah teh pelaut cenah teh sampai terus sasi cenah balayar teh ujang mah cenah kada 3 bulan aki tah budak salapan itu 70 nonton bola aja we tungkung-tungkungan gitu kebiasaan kan gitu numawi nyabit-nyabit perkawis ngandeg cepopon gitu kan orang gaduh anggapan yen urang Sunda mah kan madoman kana pasapah sikabayan seueur akalna gitu saurna aya naon aya urang Amerika gitu aya urang Rusia aya urang Indonesia pagul-agul urang Amerika agul yo bisa apa mah cenah urang Amerika mah bisa naon bisa ngadaratkeun naon Apollo teh pas di titik bulan gitu cek urang Rusia teh cenah bohong monya cenah
Cek bulan ya 7 meter deui lah cenah. Cek orang Rusia, itu mah cenah itu bukan prestasi, lain prestasi. Ya orang Rusia mah bisa mendaratkan pesawat angkasa di planet Mars teh. Pasti tikna, itu mungkin. Ya 4 meter deui gitu kan. Orang apa tuh cacan kabulan, cacan kapers, tapi usir akal di orang mah. Naon cenah persen Indonesia, orang Indonesia tos bisa ngelahirkeun tina buja. Wah, bohong. 8 cm deui. Batu mah 4 cm 3 cm urang kan ieu. Sadayana kan kantos pagetnya di parios di laboratorium gitu. Nah, itu mengadang ke laboratorium kan sarang-sarang simkuring gitu kan. Ai ningali batur pas ke jos naon ku jarum gitu nya. Suserna capat cipi milarian kapas, lu sedaya kapas. Kemacin apa milih kenyot wae gitu nya. Kenyot besar gitu. Emang ada ngeserian gitu. Parios urin kan haritanya. Tah, tapi aya di urang ruas kareureuhnakeun namanya teh. Ruas kareureuhnakeun. Bapak-bapak kan pami ngantosan nu ngalahirkeun kan ngariung gitu nya ngariung gitu di rumah sakit bersalin teh. Ngawar orok. Suster Pak Dedi cenah. Abdi. Aduh, wilujeng cenah Bapak kemar 2 gitu. Oh, kemar 2 cenah. Bapak di mana damel? Abdi karosan di damel di 2 cula. Menipasnya 2 cula gitu. Udah 10 menit ngaguar di orok, petatang cenah. Orang jawab Pak Magat. Bapak celujeng kemar 3. Bapak di mana damel? Tapi di semen 3 roda cenah. Tilu. Anu saurang juga gulung herak teh gitu kan. Ditinggal teh nya KTP-na di damel di 4848. Baru dak. 4.000 baru dak. Kacipta teh. Mung ya kadang-kadang. Kamari kan nuju rame nya aya artis parebut hak asuh budak gitu nya. Hak asuh budak teh. Cenah urang cek pameget. Cenah urang cek istri. Dina teorina nya hak asuh mah aya di pameget. Coba pun ulah protes. Logika lagi nya. Lamun urang ka bandara atau ke tempat rame aya hiji mesin minuman nya. Urang ngalebetkeun koin, engke pan ngagedeg si mesin teh, keluar minuman kaleng aya patarosan. Eta minuman kaleng keur nu ngasupkeun koin keur mesina. Kanggo pameget mun kitu. Pameget asuh mah. Urang tebang deui dina borakan Minggu Payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.